Stop cekula. Wah kan ente nyetop lagi marhaba gua tiap malam Jumat di si marhaba. Nggak disuruh nggak apa marhaba, penghinaan terhadap Kanjeng Nabi. Geus baju tilok di seseh nya nama awak lagi geus tilok di pandian dahar kumaha sakapanggihna bae. Geus bae geus ka Allah bae. Madzub ngaranna. Madzub teh perasaan ditarik di ka Allahkeun. Madzub teh kos kitu teh Kang den tarik rasane maring Allah. Jadi geus eueuh rasa dunia. Geus eueuh rasa dunia. Aya geus Habib sok mamadzuban. Waalaikumsalam. Oh Kiai. Ini anak bawa yang madzub nih dari mana ini? Dari Semarang ini. Jarang dia keluar. Ini ke sini kok keluar. Ini memang pengen ketemu sama Kiai aja. Madzubnya hilang atau kali? Bukan begitu Kiai. Ini mah luar biasa ini. Mau jarang ini mau ke sini nih. Ini madzub ini nih. Oh iya udah tuh suruh duduk di situ. Iya balik. Ini harus dikasih uang dengan Asmaul Husna cenah ini. Pan madzub sih begitu. Madzub makan anti dunia. Masa begitu tahu dia suka minta ongkos katanya. Jiblon kali. Ya majeblon ya kajajadan ya. Habib tinggal Habib penipuan ya. Tak eta kos cara itu teh dijadi ke usaha. Ka batur sia ngamadzub-madzub ka aing ngadu madzub sia jeung aing. Naon sebabna atuh aing teu sia henteu. Atuh geuleuh tujuanna. Ulah sok ngaku-ngaku madzub sia di aing mah dahar sia tah saker seseubeuna. Ngarokok sia seseubeuna ngarokok bae ko yang madzub ngerokok ya. Blon. Keur nu ditangkap ku polisi teh pan ka dieu heula datang marhaba bae sebaran tujuan. Stop cekula. Wah kan ente nyetop lagi marhaba gua tiap malam Jumat di si marhaba. Nggak disuruh nggak apa marhaba, penghinaan terhadap Kanjeng Nabi. Diuknya na. Oh Kiai enggak menghargai sama Kanjeng Nabi. Lebih gua menghargai tiap hari baca Quran menghargai Kanjeng Nabi daripada lu pakai jubah begituan. Menang saminggu ditangkap orang maling TV di pasar Kemis. Tangkorak sia merentah. Dicarekan gua kalau di dia tah marhaba. Enggak usah marhaba. Namu aja. Dites kukula lamun benernya naon ngagungkeun ka Kanjeng Nabi boga tingkah anu beda. Nah eta ulah sok di naon kitu ngaran ditupak tipu biasa bae. Maning cara Habib Rozak bae kos kitunya nama. Jelema lain, jin lain. Sakit kitu na bae atuh nya mah. Ieu teu tenang bae ngarokok atuh. Oh salah aja atuh. Iya, tuh kumanya na bae geus segana dunia nu nyana eta panjana mah. Naik mobil ge rek mayar jeung nyana. Atuh kalem bae cenah mah. Kenek ge sieun ka Habib Rozak. Habib Rozak naik mobil ka Jakarta, kenek teh daekeun menta. Lain hebat Habib Rozak lah sieun pajar. Pajar ti Gunung Garang turun. Masya Allah biasa bae sih biasa deh kadeuleu ieu jelema luhur jeung handap mah teu kudu kikituan mantap kuari kajahoan aya nu di Pasir Gadung nipu Habib aya nu di Ciku babeja ka kula aya ustad boga HP hiji-hijina boga duit sakitu dipenta ku Habib dipaksa deui ti Jakarta cenah Habibnya buang kawarah meureuntah Habib aya nang HP aya eta ustad anu HP-na dicokot ku ari ceurik bae coba pengkhianatan bae eta kos kitu. Nah naonan eta kuari ngaji ustadna sial aing tah cenah. Atuh biasa bae pada sukuda ieu. Tuh jelema kuari geus datang. Ye ka usul ilallah. Geus nyaho kana rasana salat. Geus nyaho kana rasana maca Quran, geus nyaho kana rasana mutolaah. Kuare mah hiji bae geus nyaho kana rasana salat ngeunaheun jasa sebabnya anak geus dibukakeun breh bae geus dikasapkeun ku Gusti Allah rasa salat teh aya di dirina teuk datang ka eureun bae ge salat ngeunaheun jasa Allahu Akbar asa ngobrol jeung Allah sedengkeun boro-boro ngobrol jeung Allah jeung sarwi tiga nikmat jasa nu dihandap acung-acungan bener tah. Batak Habib batilok angge salat tahajud nah. Asal ngacung handap milu ngacung. Aduh ya Allah ya Rabbi. Oh.
sebab geus dibere kanikmatan ku Allah leuwih ti batur. Salat teh lain cara salat batur, aya hiji kanikmatan nu batur moal nyaho. Sakumaha obat kuat nu kunyana akur jeung nyana. Begitu dibere obat kuat batur bata akur, tapi kanyana mah akur. Nanyakeun deui. Aya deui kopi celeng. Nah, eta ge sarua beuli ta kopi ceng. Kula ge nyaho ngaran teh nyarupa eta. Tah eta teh cenah, asal geus ngadahar eta bae eta henteu eureun-eureun. 24 jam kieu bae atuh pegel tah mah. Teu bareres jasa ieu nagara jadi kos karar ieu. Tah, nu geus akur ka dinya geus nyaho kana kanikmatanna atuh neangan deui ka jeung teuing mahal ge. Pohonya na. Aya nu nawaran di telepon ini di sini ini ada. Itu di mana itu? Di Sukabumi. Ini jam berapa ini? Jam 5. Iya dah udah ntar saya kesana. Tuh kemalaman. Biarinlah kemalaman juga demi celeng. Tengah hujan, tengah gitu terus baik. Lawan sebab dah aya hiji kanikmatan diburu kunyana. Salat teh salat hiji kanikmatan bagi nyana nu geus dikasapkeun ku Gusti Allah. Hiji-hijina gerakannya rahasiana, hiji-hijina bacaan dibere rahasiana ku Gusti Allah, berarti dibere hal ku Gusti Allah. Iyalah tadi waridun yaridu alal qalbi min kasfi asrarizat. Atuh geus geunah da salat teh Allahu Akbar. Grokeun ge, grokeun teu daekeun. Kita eureun salat moal daekeun. Tah kijuret deh kijuret, makna ge datang ka greget. Makna ieu kijuret teh daek digerokeun ge kitu. Allahu Akbar geus dikubah ge Allahu Akbar. Geus geunaheun jasa digerokeun. Ieu emak ye, nyana andahan ka Gusti emak, Gusti emak, Gusti. Abdi maning ka Gusti apa maning ka emak? Ka Gusti nikmat jasa ngan ieu emak wajiban kudu lah abdi mendek salat bae Allahu Akbar emakna nyana teh pan jago jasa pikihna digerokeun ku ibuna nyahoon mun teu nembalan doraka mun henteu ngaijabah doraka tapi kulantaran ngeunah jasa jeung Gusti Allah maning jeung Gusti bae kajeun doraka ge sarua jeung kitu Pak tetep bae Allahu Akbar teh tibalah sumpah emakna ulah waka dipaehan tah anak aing ngaran jured lamun can kena fitnah. Tuh, doa ibu pan. Luar biasa pan. Ulah sembarangan mantap naik mobil teh kudu make doa ibu. Engkena bahagia, kadituna merdeka engke kadituna. Ngeunaheun. Aju ka kulona naik abah di Budi kaditu Dedi. Aduh, teu bareres jasa. Tah, ieu geus dibere hal, nikmat salat. Nu mancak aya jelema maca Quran teh eureun-eureun padahal mah maca Quran lalaunan. Henteu aya target tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang balik deui nyaho bisa eta doang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nikmat. Lain deui. Kanyahoan jelema geus boga kanikmatan ibadah beda. Urang ka Mekah, hiji jelema diuk bae atau salat kanyahoan. Atawa urang ka makam di mana ye? Di Ampel atawa Ampel mah hese lah. Tekanyawan jakos kitu tas ibu kayak atau di Cirebon atau di mana di Sunan Kalijaga di Banten dilirik bae ku urang beda babacaan anak kitu tingkahna terus bangun teu mireungeun teh bangun teu mireungeun ka situasi nyana bae boga kanikmatan manan kitu ge nyana bae set mun zikir-zikir bae tapi beunta biasa terus dihilingkan healing biasa ngan haju deui bangun oh berarti beda kajian kukumah di mana bae kobot terutama di Mekah jeung di Madinah maka ciri jasa jelema lain deui teu salatna diukna maca Qur'anna teu ngaganggu batur kira-kira ngaganggu nyanana pindah lain deui tapi kadeuleuda bangun nikmateun jasa salat teh ciri bae boga rasa teteh nu kos kitu kayak kebal-kebal mah embung tah di nukos gitu ge embung di tengah embung lah maning jauh bae di Madinah ge di juru asal ulah ngaganggu batur embung kaganggu ku batur embung kajen teuing rada jauh ti raudhah ge asal jauh bae mun di Mekah mah mun geus macet jasa neangan bae nu sepi lah nu rada ringan ngeunaheun embung kaganggu embung ngaganggu sebab naon aya hiji kanikmatan Jabaitullah mah di deukeutan kitu ge aya hatena ka imah mah ka imah bae aya hatena di imah batu di sebenarnya padahal mah keur muteran Baitullah kunaon tuh hatina ka eneng
padahal mah nyana keur tawaf eneng aing ieu sanu ngurusan blon teh coba di hareupeun Baitullah ka eneng tah itu sadajat jauh ka Baitullah ai ka Allah mah deukeut Baitullah teh cek Imam Ghazali aya jelema di hareupeun Baitullah ai hatena mah di imah aya jelema nu di imah tapi hatena di Baitullah atuh geus bae kos kitu urang mah nya jauh ka Baitullah nya jauh rarasaan ka Baitullah atuh emang potongan urang mah kos kieu potongan sekupi kita gol kari mah urang mah datang nikmat peting ya peting udangnya na jam 1 nikmat jasa ya tahajud ya kabayang ku nyana rada loba ya bakal na ya tahajud ngeunaheun jasa pemikirannya na kos gitu udang jam hiji teh nikmat loba bakal menang salat teh nikmat jasa ya urang mah lain pan udang yo karek jam hiji atuh angel mah bisa hes deui mah beda kan pemikiranna begitu hudang jeung opat nah ieu mah rada sedeng ieu loba teuing ieu sakieu tunduh asana aing ieu tah kos itu pikir nikmat asana mun maca Quran berjuz-juz ngeunah atawa ka nikmat ekstasi teh tadi hal datang tah bagi jelema nu geus kakenalan ku hal hese atuh dek dikukumahakeun ge sebab teu bisa dikajahokeun ku urang rasanyana sebab tuh bisa ditotor ku urang rasanya nyana mah kahujanan kaanginan ge nikmat bae beurang jeung peuting teh jana mah ngeunah bae gering jeung sehat teh nyana mah nikmat bae geus teu katotor ku urang nah ieu lah dongeng aya hiji jelema anu geus katarajangan kadatangan ku hal ngaranna Abu Bakar Shibli nu kamari kula zarah ka ditu nu di luhurna mah beak urut perang urut perang acak-acakan tapi eta bakom Abu Bakar Shibli mah pohara jasa artina biasa bae sub ka jero diisna masya Allah lahirnya na tahun 330 belah ditu jasa 330 Abu Bakar Shibli nah iyalah saya Abu Bakar Shibli jada teh boga muridna teh kira-kira Imam Junaidil Baghdadi ambo tabang boga muridna bisa hiber atau sedang di urang atuh guruna Golkar kabupaten boga murid Golkar kecamatan tuh sedang pas sama kos gitu mah Abu Bakar Shibli boga murid Imam Junaidil Baghdadi boga murid ngaranna Sasiri Sikti boga murid ngaranna Makrufil Qurhi eta barari sahiber kabeh iyalah Abu Bakar Shibli nya nama salila hirupna bogana serba hiji bae sorban hiji baju hiji carana hiji sendal hiji leuwih ti hiji cek yalla lain ahli sorga abdi boga 3 kos kitu teh Imam Abu Bakar Shibli ya Allah nya nama terus bae dagang teu eureun-eureun Abu Bakar Shibli koboker ngora nama di negeri Baghdad lahir di Baghdad ya nama lahir di Baghdad wa ansha bi Baghdad ngan belabah lemburna keur lahir mah terus nama ka kota terus boga toko kemudian nyana terus bae dagang ngan nu dibawa ka imah mah eta duit jang kebutuhan pamajikan jeung anak doang sesana hasil dagang teu pernah dibawa ka imah disodakohkeun dijalankeun ulah wakana naon etana bae tuturkeun etana bae eta tuturkeun tah moal aya hiji-hiji acan ku ari mah percis Kangjeng Nabi muntas gariung di mana-mana ta eta teh memeh dibawa ka imah dibagikeun heula ka santrina Abu Hurairah nu sok mapagna dibagikeun jadi berkat teh carang dibawa ka imah ngan kabutuhan jang pamajikan doang coba jangan kiai nu kitu boro-boro kitu puguh tidak dibagikeun henteu ieu mah bagikeun bae teh jang kiai atuh jang tatangga dicokotan deui ku nyana duit sholawatna blon teh nah ini ndek nuturkeun Imam Abu Bakar sih moal katuturkeun geus urang mah cinta bae lah cinta tapi aya bae lalauna nu nuturkeun mah henteu 100% ge atuh 50 henteu dina jihad eta na ge jihad naonna sajihat bae ka kumaha tah Abu Bakar Shibli begitu banehanana dibere hal ku Gusti Allah nyana henteu pernah hudang kieu salat ge henteu pernah hudang embung bareng ku nikmat-nikmatna diuk bae nyana teh molotot bae Abu Bakar Shibli teh ngeunah amat cakana pohara kangeunahan teh asa bareng jeung Allah dunia geus teu kadeuleu ku nyana
kededengian kabeh nu aya nu kadele kunyana zikir neuleuh naon bae nyebut Allah ngadengen naon bae Allah kadengena geus aya di tengah-tengah Allah bae ieu lah nyana teh keur dibukakeun ku Gusti Allah rahasia zat Allah eta teh geus datang ka rahasia zat mah geus datang ka rahasia zat eta geus kaliwatan asma jeung sifat ai kakarak datang ka asma jeung sifat mah ieu teh encan ekstasi ekstasi leuletikan lah aya anu ekstasi ge tina asma Allah aya tina sifat Allah ngan eta teh encan datang ka zat mah teu diangkat jadi kutub mun geus ekstasina dina zat Allah kutub karang jadi nu diangkat jadi kutub lamun encan asrori zat lamun geus datang ka kasfi asrori zat kakarang jadi kutub ai sifat bahkan urang ge bisa diraba-raba kebal ke dizikiran diraba aya setik net bae asa didengekeun sifat manjing tak ka urang asa dideleukeun aya tah ka urang ge aya neran setik asal diondang bae ku Ki Gol kareuwa deui sifat apal Allah aya kadang-kadang apal Allah wallahu khalaqakum bima ta'malu wa ma ta'malun Allah teh ngadamel aranjeun kabeh jeung pagawean anjeun kabeh urangna didamel ku Allah pagawean urangna ge didamel ku Allah ditapakuran ku urang di muraqabahan ji atuh diuk urang teh pagawean Allah ji atuh nangtung urang pagawean Allah ji atuh babacaan urang pagawean Allah nu kaluar ti pagawean Allah atuh berarti aing teh bareng jeung Allah ieu mah keur carita sungut kuari diasupkeun ka jero hate melalui tapakur jeung muraqabah bakal nempel jadi urang ku carana tapi urang kunaon sembarang ieu mah keur carita bae ka dieu mah kitu deui edan sia ulah ieu keur dongeng doang ieu mah keur dongeng apal Allah engkeuna bakal karasa teu meunang urang kikituan sorangan kuari teu meunang eueuh nu nuduhkeun ieu mah keur carita surah urang kikituan sorangan encan datang urang make la ilaha illallah lama budak bihakin kuari kos kitu atau edan mungkin lagi ya ditanya ke pemajikan kaje eta diuk bae jeung Allah ieu keur diuk jeung Allah puguh eta di hareup kopi eta lain kopi Allah ieu pan di cenah salaki barang ngaji di Cilongok jadi kieu asana meureun ngajina lain kaki uci ka Habib Rojak meureun ieu mah ya jadi ka bawa edan temenang zikir eta temenang kadinya lain awahan lain ke pindah zikir menang ke dibere tak kieu kakara karasa ngeuna mah tak kadituna embung caramah embung bergaul embung emang kunaon teh nyaho kaganjaran nyahoan aing jeung sia mah embung geus sama sia bae hese nyerangkeunana kunaon sih segala ngariung segala bergaul embung bae ieu mah embung ye eta batur tadi urusan kajeun aya kana nu ngurusan ieu emang kunaon sia mama nyaho kunaon aya hiji kanikmatan mun diuk teh geunaheun aya kopi susu aya rokok aduh ngomong ka mana hate ka mana tamal ka udah atuh sebab eta mah hese dijabarkeunana sebabnya na ngujina sakieu kaditu ngaji ganjarana hiji dibayar 10 paling ge meureun dibere berkat lah kan sakieu kitu da tapi perasaan aing jeung Allah keur ngeunaheun jasa ngeunaheun nikmat jasa maca Quran lain maca kitab lain nyanangan diuk bae dina kursi tapi ibadah nu teu kanyahoan ku batur keur ngarasakeun hal nu datang ka jero hate nikmat padahal mahal eta teh mungkin dina asma mungkin dina sifat mungkin dina apal encan datang kana zat mah jeung cara nu datang nu diangkat jadi kutub mah tapi dibere dina apal asma atau sifat ge geus ngeunaheunana luar biasa nikmat hese nyaritakeun eta kanikmatan eta nah engke sanajan digeleng ku kareta ge moal nyeri pae mah pae sih ada bahasa pajar moal pae deui ngeunaheun aya gempa tibalik atuh ngeunaheun bae nah ieu rek didongengkeun Abu Bakar Syibli ngan waktuna habis wallahu a'lam bishawab.